Para mitra kaum dangu manga urang lajeng kedai hanca dongeng muka tunda kamari. Carios nyambung judulna musuh warisan karya Kilik. Nalika urang paturai kamari nyata parantos dugi ka rombongan supala sareng sapara kancana bade ngajugjug ka Ciloa Kembar. Maksad sareng tujuan bade nepangan akina Citrasena. Ieu teh para mitra supala sareng Mang Roda mah sakadar nganteur wungkul kitu. Maksad sareng tujuan mah nyata tujuan Citrasena hoyong nepangan akina nu katelah Nagasuni. Diterangin Nagasuni nuju tarung sareng dilapet diterangin para mitra. Dugi kadinya mun teu lepat madongeng teh ayeuna teh nincak bagian ka-54. Ieu dongeng kahaturkeun ka sugri kaum dangu etang-etang hiburan pangbebrahmana. Atuh langkung saur bahe carek dina mang dongeng ieu dongeng kirang ngegemakeun hapunten para mitra. Ulah kirang-kirang ngahapunten atuh kana kalepatanna. Maklum atuh para wargi aing ngadongeng teh para wargi sadaya lah sok seueur lepatna kitu. Naon sababna Mang Jaya atuh sateu acana ngadongeng teh sok seueur teuing modat hapunten. Ieu teh sanes para wargi sadaya maklum ngaraos kirang nyugemakeun kitu tah. Ngaraos kirang nyugemakeun. Atuh mangga para wargi sadaya wilujeng ngadangukeun bae carios nyambung judulna Musuh Warisan karya Kiliksa bagian ke-54. Para mitra kaum dangu teu kacaturkeun di jalanan. Supala jeung Citrasena jeung Mang Roda kirawan cirumangsang geus tepi ka hiji tempat. Horeng kabeneran pisan ngadeukeutan ka tempat tarungna Nagasuni jeung Si Gelap. Barang serog dilebah kalebah dinya tayan keur beujeuhna poe. Di langit dordar gelap patemalan. Bumi karasa euneureupi hujanun ngagarayot. Tapi hujan teu daek turun, angin ngagelebug, sora seah ngaguruh, tatangkalan pating pelenod jigarek peungas. Dangdaunan rabeng kajomantara. Nempo kaayaan kitu reg supala ngarandeg heula leumpangna. Kitu deui Mang Roda jeung Citrasena terus tiluan pating laliuk nempoan kaayaan di sakuliah eta tempat. Sarerea taki-taki bari caringcing pageuh kancing, saring set pageuh iket. Teu dila pok supala nyari. Mang Roda kitu deui Citrasena nurutkeun kaayaan ayeuna teh usum halodo. Dangdaunan katingali aralung, taneuh tingali nepi ka kitu. Cai saraat hujan langka sarta angin karasana garing ngagelebug batak hariwang. Tapi kaayaan di dieu tempat beda tinu sejena. Langit angkeub mega hideung pagulung-gulung jigarek hujan. Tapi eueuh nu turun kalah ka angin we ngagerung. Ari gelap midordar paselang jeung pating buringaina kilat. Kaayaan kita benar disebutkeun luar biasa atuh. Lantaran bedana jeung tempat sejen teh kacidak. Ieu kacidak pisan. Ayeuna kuring rek nanya ka Mang Roda jeung Citrasena. Kumaha pamadegan aranjeun? Naha kira-kira naon ieu teh? Cek supala bari netep ka Mang Roda jeung Citrasena nu katempo. Parada remeng-remeng ari pangheulana ngajawab Mang Roda. Yang subala, umang mah nempo kaayaan seueuh kitu. Sok inget zaman ka tukang-tukang mah po sanajan Mang nepi ka ajal ge. Ari menjadi sabab kaayaan kitu sarua pisan jeung kaayaan basa ujang tarung ngalawan Galapati genatna persis teu dipijeun sasieur. Kaayaan kieu pisan yeuh. Da kitu jawab Mang teh jang. Jadi kaayaan kitu diakibatkeun ku dua jago nu keur tarung nya. Lu nyebutkeun kitu mah ujang sanes Mang. Nya ari palebah dinya nama tapi tujuan Mang Roda teh jigana moal jauh ti kitu nya henteu Mang. Oh nya kitu jang tapi Mang mah teu tiasa mastikeun jang. Nya puguh atuh. Manusia mah tidak aya teu upaya. Ulah sok mastikeun lantaran kasebutna ujub. Anu ku urang kudu dipahing sak pisan. Tapi ari boga curiga mah kudu Mang. Lantaran curiga teh lain mastikeun tapi ngan sakadar awal kawaspadaan. Nuhun Mang Roda. Ayeuna kumaha pamadegan anjeun Citrasena? Kuring hayang nyaho pamadegan anjeun urang akurkeun jeung pamanggih Mang Roda. Cek supala bari ngareret ka Citrasena. Logan abdi mah rumaos girang keneh luang sareng pangalaman dina perkawis ieu mah lah. Isi abdi mah ngaros poekeun, lir poekna kaayaan kitu tah juragan. Jawab Citrasena sajujur-jujurna. Syukur. Anjeun geus mere jawaban kalayan jujur. Memang kudu kitu. Lamun teu nyaho ulah sok nyanyahoanan matak cilaka. Ingat ieu. Kacurigaan Mang Roda urang kuatkeun bae, tapi kuring oge teu bisa ari mastikeun mah. Dan memang kaayaan kieu teh bisa bae keur aya dua jago nu ngadijajakeun. Dimasarkan hal eta.
Ayeuna ku kuring rek dicobaan. Dipisah susuganan Gusti Allah marengkeun sarta ngaridoan ka kuring. Sok, kuring mah teu boga niat jahat. Ari Mang Roda jeung Citrasena wayahna maludur heula nepi ka tempat nu caang, saksian ti kajauhan, naon-naon nu bakal kajadian. Cek Supala bari ngeuceup ka Mang Roda jeung Citrasena, gancang Mang Roda ngajawab, "Oh, kitu we jang. Mangah mang giringan we. Yuk jang sena urang ngajauhan heula. Urang ngungsi kalau jauh jeung rada aman." Cek Mang Roda bari ngareret ka Citrasena. "Mangga mah disimah ge sejak giringan we." "Ya bener yuk." Mang Roda terus naleos dituturkeun ku Citrasena, ninggalkeun Supala nungan sorangan. Sanggeus rada lila terus Supala ngatur awakna. Suku dijegangkeun kira-kira setengah lengkah angangna. Dua leungeun sidakep dina dada reupeureuh bari musirkeun sagala perhatianana. Aya nu kadenge teu didenge. Aya nu katempo teu ditempo. Aya nu kaameu teu diameu. Aya nu karasa teu dirasa. Supala sikap sinuku tunggal bari muntang kanu maha kawasa. Sangkan pamaksudanana dikabul. Terus ngamat ki Banyuwening anu jadi guruna. Sanggeus sagala terapi terus Supala ngawatek ajianana. Warisan ti Banyuwening. Anu taya deui iwati Aji Banyu Maruta anu ampuh taya tanina. Tunggal bagian tina Banyu Maruta diamat kabeh sakalian. Aji Gajah Meta, Aji Pangirut, Sari Geni, Sari Bumi, Sari Angin, Sari Banyu, Ari Gajah Meta para mitra sadaya. Pikeun nambahan tanaga, rongkahna ningan tanaga 100 gajah. Aji Pangirut pikeun ngahijikeun dulur anu 4 ka 5 pancer. Sari Geni pikeun ngalawan genep anu dordar. Sari Bumi nepakeun pikeun ngarepehkeun bumi anu karasana ingeung jeung euneur. Sari Angin pikeun ngusir mega hideung anu ngadingging di langit. Sari Banyu pikeun niiskeun amarah 2 jago nu keur tarung. Sanggeus kabeh ajian diamat reketek Supala musirkeun tanaga dina 2 dampaleun. Ulat beheung ranteng sakujur awak pinuh ku tanaga meuni narangtung sabulu-bulu. Kesang lemut, kesang badag, kesang meujeunna nyorolok meusiran ujur awakna. Tebila seret Supala ngadorongkeun 2 leungeun ka jumantara. Bareng jeung kitu siung aya angin ngagelebung tarik naker. Disusul para mitra ku angin blesatna, putih blesatna sinar emas. Dina dampaleungeun Supala ditema ku pati gelegerna sora gelap. Geleger cilegur, cilegur, geleger cilegur, cilegur. Bumi alam ngadak-ngadak teuneur. Beuki rongkah angin ngagelebung, sora ngaguruh lir hujan silantang. Kaayaan matak pikagilaeun. Sora gelap anu dordar tepuguh dengekeunana pasusul-susul menimurudul. Heuleut sawatara waktu, legedet mega hideung anu ngadingging di langit teh maju lalaunan katiup ku angin. Sora munggah ngaguruh mata katorekan. Bareng jeung kitu sora gelap beuki caang, mega hideung beuki ipis, brai-brai langit mimiti lenglang deui, tungtungna brai caang pisan. Anon poe molotot meninya nyangan jagat. Sanggeus kaayaan tenang deui brai Supala beunta. Terus rarat-reret nempoan kaayaan di dinya. Barang breh kebek Supala ngarenjag satakar kebek. Lantaran teu dauh ti manehna aya 2 jalema keur narongeng ngubuskeun sirah kana rungkun euris. Anu saurang bari nyocokan ceulik ku curug, saurang deui leungeun ditalian ku tamang leutik. Horeng eta teh Burhan jeung si Juren. Maranehanana teu kuateun ngadenge sora gelap nu dordar teu eureun-eureun. Nempok kitu pok Supala ngomong sorangan. Nah, jika ngawarawuh kana pangawakan mah saha maneh teh nya jika nyawa arek disampeurkeun. Cek Supala bari terus ngusap heula kesang dina beungeutna. Leos muruk ka Burhan katut si Jured sanggeus tepi pok Supala nanya. Anu nuju narongeng harulang geus aman ye saha anjeun teh? Cek Supala bari nangtung di jireun Burhan. Tapi saurang ge taya nu ngajawab ceulik tud. Lantaran Burhan nyocokan keneh ceulik ku curug, sedang si Jured mah ceulina dicocokan tetep teu ngadengeun. Lantaran manehna katorekan urut ngadenge sora gelap nu tarik pisan. Nu kadenge dina ceuling getih jelengeng teu puguh bae. Supala teh kaget teh. Ngan untung gancang ngarti samemeh nyarita deui terus noya tonggong Burhan. Barang dipoel kurubug Burhan ngagurubug, bari mubuskeun sirah kana rungkun eurih leuwih jero. Supala meuni gonggodeng. Tapi bari nyarenge seri leutik. Kalayan coba pikir gep 2 leungeun Burhan ditekel ku Supala. Terus dijungjungkeun sangkan Burhan ulah nyusup kana eurih. Sanggeus Burhan nangtung terus mebeut beungeutna disanghareupeun kana beungeut Supala. Pok Supala nyarita.
udang saderek. Naon mau buskan rungkun kawas puyuh ieu teh? Cek Supala. Bari netep ka Burhan. Badang ngadenge kitu Burhan meni ngarenyag brai panona beunta. Terus netep ka Supala sajongjongan mah colohok we para mitra jiga nu teu percaya. Gancang Burhan gigisik brai beunta deui. Tapi tetempoan anger kawas tadi, pok Burhan nyarita. Oh, ieu teh Supala? Cek Burhan meni molohok. Bener kuring Supala. Kunaon saderek Burhan aya di dieu? Oh, pun bapak nuju tarung sareng Nagasuni? Hah? Di mana anjeunna? Geuning teu katingali, cek Supala bari luak lieu nempoan Nagasuni jeung si Gelap. Tapi taya nu katempo, sameneh Burhan ngajawab kurunyung Mang Roda jeung Citrasena nyalampurkeun. Terus duana napating polohok naritip ka Burhan jeung Jured. Barang saung Citrasena kadinya ret ka Burhan, pok Citrasena nyarita bangun sono. Ka Burhan, kumaha da mangkang? Cek Citrasena bari setengah ngaronto. Gep duana sasalaman bari silih tepak tak-tak. Tapi sajeroning Burhan rada colohok. Lantaran katempona jiga geus layut jeung Mang Roda katut Supala. Ngan untung Citrasena surti pok nyarita. Ulah kaget Kang Burhan. Kuring ayeuna mah geus lain musuh juragan Supala, anjeunna teh guru kuring. Cek Citrasena bangun reus. Oh, kitu. Aduh, nuhun atuh Sena. Lantaran ayeuna mah akang ge geus lain musuh si Gelap, lantaran si Gelap teh bapak akang sorangan. Bapak jeung si Gundul teh geus teu musuhan deui, hutang geus dibebaskeun sarta diganti ku duduluran. Malah akang geus meunang patalukan saurang ngaranna Jured tuh. Teu geuning nongeng keneh dina rukun eueuh. Cek Burhan bari nunjuk ka si Jured. Gancang Citrasena ngareret. Barang breh Citrasena ngarenyag lantaran tadi mah teu nyangka si Jured. Gancang kumanehna disampurkeun. Ari Mang Roda jeung Burhan terus silih bagiakeun bari sasalaman. Malah Supala harita hilu ngabagiakeun ka sararea nu geus puguh mah. Delila para mitra jung si Jured nangtung. Terus ku Citrasena dibawa ngariung. Tungtungna sararea silih bagiakeun. Si Jured menipu purungkutan sieun ku Supala jeung Mang Roda. Tapi ku Citrasena dibelaan ku carita sangkan si Jured dihampura dosana. Kitu deui si Jured geus ragrag kecaprek talu ka Supala. Saharita 5 jalma silih hampura bari sasalaman. Aroman galumi rapisan lebih-lebih Supala. Da puguh minangka gegedugna. Sanggeus sararea saluyu bring 5an maruru ka hiji tempat nu dituduhkeun ku Burhan. Nu lempang teu heula Burhan minangka tuduh jalan. Disusul ku Supala, Mang Roda, Citrasena sarta pangtukangna si Jured. Sanggeus ngaliwatan sababaraha pengkolan. Beras ka hiji gulampeng nu rada dengdek teu jauh ti urut ngadurukan teh. Teuran kedah syukur alhamdulillah para mitra. Kumargi si Jured ayeuna parantos balik pikir ya. Aduh, seueur nu balik pikir para mitra. Seueur nu hade para mitra katungtungnakeun seueur kitu. Mudah-mudahan sadayana teh tu kedah kieu sadayana nyata kedah babalik pikir. Mangga urang lajengkeun deui. Teu kungsilina breh Burhan nempo bapana keur nangkarak bengkang dina rungkun manja. Bari tina bibir kaluar getih. Tapi keneh sadar panonormal keneh. Ngan tanaga ampir beak awak karasa lilis. Lir nu dipupul bayu. Gancang ku Burhan diburu bari ngagero semureuwas. Bapak, kunaon Bapak? Aduh, eta getih meni ngucur tidak paham. Cek Burhan. Gabrug ngarontok ka si Gelap, tapi nyeh si Gelap seuri. Nyarita tenang pisan di saksian ku sararea. Kunaon Ujang? Nah, make ngarontok ka Bapak. Tong rasa rebas dawa Bapak mah teu naon-naon. Capek wungkul jeung awak asa leuleus ieu teh. Cek si Gelap bari jung cengkat. Yek diuk sarta ret ka Supala rek neruskeun caritaana. Haturan Jang Supala. Kumaha dah Mang Ujang? Cek si Gelap bari nyerenges seuri. Gancang ku Supala dijawab bari nyampeurkeun. Aturan paman alhamdulillah teu kirang sabios-bios dina danget ieu mah. Nanging sawangsulna kumaha paman damang? Jawab Supala bari malik nanya. Solong pro ngajak sasalaman. Atuh gep ku si Gelap ditarima bari nyarita deui. Oh syukur Ujang ari calager mah. Mang oge dina danget ieu mah keur cager. Ngan eta Mang teh Ujang. Keur tarung radenan ka hayang Nagasuni. Manehna teh keur diolok ku Mang teh sangkan sadar kana kasalahanana. Sarta supaya ganti
Pinah cai, pinah pilompangan, ulah ninjak jalan salah. Tapi gagal ujang. Lantaran naga suni teh hatena tuas kalah batan batu karang. Si batan ngaguguma kalah kata suka ke emang teh. Nu akhirna timbul taruh. Ngan emang teh. Dan waka ponok bang harapan. Mang boga keyakinan sanaja naga suni terbenang di bawah leloi. Hari itu nama tang tu bisa kena diomean ahlakna. Lantaran ngorak kene, bangaruh setan nungan cipte, dina dirina can pati kuat gitu tak udah. Cik si gelap bari ngetep kasararea. Jadi dipapai saurang manehna tanya hueun yen incuna naga suni teh hilu nyaksian di dinya. Sahanu dimaksudku paman teh atuh, cek supala bari ngetep. Ari nurutkeun bae gamanya ngaranna teh Citra Sena cina udah. Hiji pamuda nu diwarahku si Jawara Gudul. Pikun ngalapati jam supala. Gening bare tu ujang kungsi nyari takamang. Cek si gelap bari ngarere. Oh, wangi percanten mah. Mujen dengan Citra Sena teh ieu ta paman ye. Anjeunna parantosna hiji sareng abdi. Cek supala bari nunjuk ka Citra Sena nuker coloho. Hah? Ieu teh putuna naga suni? Waduh, bagaya ujang syukur alhamdulillah. Cek si gelap bari ngetep ka Citra Sena. Gancang Citra Sena ngajawab. Leres paman, abdi pun Citra Sena murid kadua si Jawara Gundul teh. Serta abdi pisan nu diutus kanggo ngalapati juragan supala oge. Mangga nyangakeun semua hormat paman. Cek Citra Sena bari munjungan ka si gelap. Puguh si gelap teh mani bungaheun para wargi. Gap anu munjungan teh di tampanan bari pok ngajawab. Bagjati na meningan kasep. Syukur hidup geus bisa ngahiji jeung supala. Eta teh hiji kauntungan anu teu bisa ditaksir pihargaeunana. Lantaran kacida galena. Sajabati kitu pangabakti hidup katarima pisan kupun emang teh. Jawab si gelap sakalian bae ngabasakeun emang. Pedah Citra Sena nyebut paman nurut supala. Atuh geus kitu mah anu ngarasa bungah teh jadi genepan. Lantaran katamah ku si gelap. Dina kituna tanaga si gelap teh para mitra nu tadi karasa leungit ngadak-ngadak jag-jag deui. Jeung manehna nangtung terus gupgap sasalaman jeung Mang Roda katut si Jured. Ari supala pok nyarita deui. Pamandu pinaga suni teh di mana ayeuna sareng kumaha nasibna? Cek supala bari netep ka si gelap. Memeh si gelap ngajawab Citra Sena mairan mah. Manehna geus teu sabar hayang nyaho ka akina. Leres paman, dimanapun aki teh? Cek Citra Sena bari netep sekret ka si gelap. Terus nareret ka supala, ret deui ka si gelap bari nunggu jawaban. Ujang, mang oge canyaho. Teuing kumaha nasib naga suni teh? Lantaran emang jeung naga suni teh tarung teh ti kaangangan. Ngan waktu tarung keur mujungna rame ngadak-ngadak tanaga mang leuleus. Terus ngarumpuyuk teu kuat nangtung. Ngan matak heran. Barang mang geus ngarumpuyuk langit ngadak-ngadak lengang sarta serangan ti naga suni teu karasa deui. Da kulantaran kitu, hayu ayeuna mah urang teh angan ku sararea. Cek si gelap bari tuluy para mitra. Aclog-aclogan leumpang ku suku sabeula. Gancang pisan para mitra. Leumpangna dituturkeun ku supala, malah sararea naluturkeun pandeuri saurang ge teu aya nu nyarita. Para mitra anu mulia, teu silila naga suni geus kapanggih, kasampak teh keur ngalempreh we bari ngagoler. Beungeutna pias napasna renghap ranjug jiga nu eungap. Ari tina pojok bibir ngalai getih kentel anu rupana hideung jiga kaduru. Leungeungan tinggal hiji harita keureuh ngan seukur seret siku. Kulit ninglit daging bubuk serta ngayang dina dada getih mah geus puguh meni ucrat-acret di sabudeureun eta tempat. Nuka temongan tulang nawungkul tina samet siku kana pigeulang. Rupana bodas ditaretes ku getih sakecelak-sakecelak nu geus rada garing. Rupana mutuh matak pika gilaeun anu nempo. Jigana bae teu kuat nahan bantrokan tenaga batin anu disalurkeun kana leungeun. Nempo kaayaan naga suni kitu supala meni renghap ranjung. Dan capek supala ngarasa watir jeung ngarasa dosa. Lantaran tangtu bisa naga suni kitu akibatina bentrokan tanaga batin manehna. Jika nabae waktu supala ngirimkeun Aji Banyu Maruta. Kaaya naga suni keur kadasek ku si gelap. Jadi manehna katurug katutuh
katitihku kari-kari keur mah eukeur ku si gelap rada kadesak katurug-turug datang tanaga rongkah ti Supala. Tapi sati itu oge ningang di Nagasuni. Da cacak lamun dinu sejen mah tangtu badana ancur burak-rakan pamuranta. Anu ngarasa kaget lain bae Supala wungkul dalah sarerea ngarasa kaget. Komo Citrasena barang nempo akina ngagoler. Mandi getih, mani ngarong heap, kajeleng luncat bari ngegero mata kuatir. Aki, aduh, tobat, kunaon Aki? Aki, kunaon Aki? Ya abdi Citrasena, Aki. Cek Citrasena bari ngagugulung awak Nagasuni. Apa non neuteup seukeut kana beungeut Nagasuni nu sapa jiga mayit. Ari Nagasuni sanajan awakna geus kacidaripuhna ngomong masih keneh galak, make molotot selerupan. Hah? Saha sia? Rek naon ngagulung awak aing? Kurang ajar sia. Cek Nagasuni bari molotot ka Citrasena. Awak masih tetap ngalempre. Aduh, abdi pun Citrasena ki, piraku Aki leuh-leuh ka abdi. Kunaon atuh Aki ya abdi Citrasena? Cek Citrasena nyebutkeun ngaran sababaraha kali. Lantaran disangkana Nagasuni keur lalayaran sakarat awal barang ngadenge ngaran Citrasena. Rai bebeut Nagasuni robah jadi keuneuk lir beusi atah beuleum. Dada turu naek napas ngahejak. Panon burial buncelik molotot ka Citrasena. Haok nyarekan lak-lak dasar. Setan sia. Aing teu gablek incu model sia. Aing teu hayang di aku Aki ku manusia kawa sia. Halik sia nyingka sena. Sia geus lain incu aing deuleu. Dan terang geus wani-wani piluk ka musuh. Nyingka deuleu. Kulit aing teh suni lamun dirampak ku sia. Cek Nagasuni bari kacrot nyiduhan kana beungeut Citrasena. Kero Citrasena ngoceak maratan jagat. Ngajerit latan malangit. Lantaran ciduh Nagasuni ngandung perah. Orai anu kacida matihna karasa ku Citrasena panas luar biasa. Waduh, tobat, ampun Aki. Aduh, ampun, tobat. Panas, aduh, ampun, tobat. Citrasena bari nungkupan beungeut kedua dampaleungeun. Terus gegerelengan bari adu glajer. Manehna gera-gero minta ampun ka Nagasuni. Tapi para mitra, udah orai geus sumarambah dina beungeut. Malah geus tembus kana jero dada tina irung jeung sungut nempo kaayaan kitu Supala meni ngagurubung tina bakatingku leuwas. Kajeleng luncat muru Citrasena kep awak dicekel terus dihompet sangkan teu gegerelengan kalayan dina gerakan nu kacida gancangna. Kecerot beungeut Citrasena diciduhan ku Supala. Aneh luar biasa. Barang kecerot leketai awak Citrasena leuleus. Tanaga jiga nu leungit lir dipupur bayu kalawan teu loba micin waktu. Bibir Supala ditapelkeun kana bibir Citrasena. Terus diserot. Bari dada Citrasena diteken ku leungeun kenca. Teu lilajeng Supala cengkat kecerot nyiduhkeun getih hideung nu kaluar tina dada Citrasena. Terus dibalikan sababaraha kali sanggeus taya getihan nu kaserot ka kara Supala cengkat. Ari Citrasena ngagoler teu empes-empes beakeun tanaga manehna ngalungsar luhureun eurih. Nuges rata urut kagalai ku manehna. Sanggeus Supala nangtung deui pok si gelap nanya. Kumaha Ujang? Tiasa katulungan? Waduh, teu sangka bakal kitunya. Alhamdulillah paman, insyaallah jiwana mah katulungan. Nanging manehna bakal kalengitan pangawasa kirang langkung 2 sasi. Margi seueur urat penting anu kaganggu. Jawab Supala bari renghap ranyu. Alhamdulillah. Keun sakitu mah untung keneh Ujang. Asal salamet jiwana we heula. Nu penting mah keun perkawis pangawasa dina widang silat mah. Eta mah teu pati bahaya. Lantaran teu kurang-kurang jalma teu bisa silat tapi selamat. Kumaha bom mitos kieu Ujang? Cek si gelap bari neuteup ka Supala gancang ku Supala dijawab. Urang naros ka Nagasuni we paman. Ubomi Nagasuni parantos beres sareng urang marulih we. Nanging teh antosan sekedak Mang Roda. Cobi ka dieu sekedak mah. Supala bari ngareret ka Mang Roda. Mang Ajak, aya bener sanaon ya? Cek Mang Roda bari nyampeurkeun. Supala pok nyarita deui. Mang Roda, Citrasena abiakeun tanaga. Cobi pasian lanong Mang. Abdi bade mariksa heula Nagasuni, canakan urada tebihnya Citrasena. Mang Ajak, geun ku Mang lah tanggal baler. Jawab Mang Roda bari terus ngaleos ngadeuketan ka Citrasena. Rek ngajalankeun tugasna. Malah terus di barantuan kuburhan jeung si Juren. Supala ret kasih gelap pok nyarita. Mangga paman urang sampeurkeun sasarengan.
tema Supala para mitra ngaleos rek nyamperkeun ka Nagasuni. Mangga jang sok ujang ti payun mung kade sing atos-atos, cek Si Gelap bari ngiklik pandeuri. Terilas rog Supala jeung Si Gelap geus tarpi ka tempat Nagasuni anu tetep ngagoler. Tapi mata kaget barang serog teh para mitra Supala ngarenjak lantaran Nagasuni ngan tinggal ayona wungkul dina sungut ngabulaeh getih cimpel semu hideung. Gap nadal Nagasuni dirampak ku Supala tetera karasa keketegan. Hartina Nagasuni geus mulih ka jati mulang ka asal. Pok Supala nyarita ngaduakeun kanu mulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cek Supala bari ngusap beungeut ai panon neuteuk seukeut kana layon Nagasuni. Ari Si Gelap barang ngadenge Supala nyebut kitu ngaranyug. Pok nanya ka Supala. Kumaha ujang naon nu kajantenan teh? Nagasuni paman parantos mulih ka jati mulang ka asal. Dipudut ku Rahayu dicanak ku kagunganana. Anjeunna parantos sampurna paman. Jawab Supala rada dumareuda terus ngareret ka Si Gelap. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dugi ka hanteuna. Tetela maksud urang teh gagal ujang. Nagasuni tetep mulang nyanak pada melan anu awur. Nanging mugi-mugi we Gusti Allah ngahapunten kana dosa perdosaanana. Sing ditampi iman Islamna. Nanging disagedengeun ti eta ujang. Mun mang teh ngarasa kaget naon margina Nagasuni janten kieu kaayaanana ieu teh. Laras paman. Raga badag Nagasuni parantos paturai sareng nyawana. Nanging jalana mata kaget. Margi teu benteng sareng hiji orai mati nutas macok jalmi. Rupina saparantos peurahna kaluar kakuatan janten musnah. Malih dugi ka hanteuna. Margi nuju aya dina kaayaan tatu anu parna. Ta upami parantos kieu kumaha paman? Numutkeun pamadegan mah urang kubur we di dieu nanging kedangan dosan putuna heula ujang. Cek Si Gelap ngareret. Bari ngareret karyungan Mang Roda nu keur ngubaran Citrasena. Laras satuju pisan abdi oge. Cek Supala bari pangangguran mukakeun baju Nagasuni. Maksudna hayang nyaho kana dada Nagasuni. Barang brai supaya colohok pitu di Si Gelap. Lantaran tete lapisan dada Nagasuni tutung jiga urut kaduru. Nempo kitu Si Gelap jeung Supala ukur bisa gogodeg. Para mitra anu mulia, sakbot keur kitu burudul Mang Roda sabatur-batur nyalampeurkeun. Barang Jawa sararea colohok bengong lantaran nempo layon Nagasuni anu keur dirampaan ku Supala jeung Si Gelap. Sararea talayan nyarita kajabati colohok bengong bari ceruk-cerak jiga nu ngurek. Mang Roda kumaha Citrasena tiasa jagjag. Aya berkah jang, tu geuning tiasa nangtung. Malah tos tiasa leumpam ina mah. Nanging rada leuleus keneh saurna teh. Syukur atuh Mang ayeuna kieu. Nagasuni nepi ka hanteuna. Manehna geus nepi kana titis tulisna. Umurna ngan nepi ka poe ieu. Kulantaran kitu layon Nagasuni urang kubur di dieu, tah kitu Mang Roda. Cek Supala bari neuteup ka Mang Roda. Ngiringannya Mang Ejang lah. Anu be parantos kieu kumaha atuh ye? Rupina lalakon anu tukang ngawariskeun musuh teh tamat Ejang. Jawab Mang Roda bari nyarenge seuri. Laras Mang ari lalakon musuh warisan mah jigana tamat. Bika dia tapi urang tetep can bisa tibra. Lantaran si tangkorak hideung can aya tanda-tandana. Sedangkan urut tariosan Aki Banyu dina hiji waktos. Tantos manehna hudang tina kuburanana. Sabab di kuburna hirup-hirup bari mawa kagagahan nu taya tandingna. Jadi bisa bae isuk jaganing pageto manehna bakal kaluar tina kuburanana. Urang kudu siap sadia nyang haripanana. Cek Supala nerangkeun masalah si tangkorak hideung. Barang tamat Supala nyarita Si Gelap ngarenjag pok nanya ka Supala bangun nu kaget pisan. Kumaha ujang? Kukupingan teh si tangkorak hideung bakal bijil deui. Waduh, cilaka lamun nya kitu teh saur saja teh ujang. Sanes bakal nu pasti paman, nanging nembe sawangan wungkul kitu oge. Numutkeun katerangan tipun Aki nu jenengan Ki Banyu Bening. Leres sareng henteu mah kumaha janten we paman? Cek Supala neuteuk. Kitu nya upama kitu mah urang kedah catan atuh yang. Sing jaringcing pageuh kancing, sing saringset pageuh iket. Nah paman uninga ka tangkorak hideung? Tanya Supala. Ih nyari ujang. Sakur jago-jago masararea geus pada terang kana riwayatna.
Malah guru pun mang pisan diri ngubur kabungkul. Ngan waktu harita guru manganom keneh kitu ujang. Jawab si Gelap. Keke. Dupi paman runayan tisaha ti burak siluman, ti pecut kilat, ti nini kalingking, atau napi ti pedang sakti. Cek Supala para wargi. Uyuh. Uning ujang meniterang kana jujutan anak. Pun mang mah turunan ti burak siluman, eta teh guru paman keneh kitu. Ari utang runayan ti mana atuh? Cek si Gelap bali malik nanya. Ari abdi mah runayan ti Kilunyar sami anjeunna ge guru-guru abdi, jadi guruna guru abdi. Nuhun ditepangkeun paman. Cek Supala bangun bunga pisan. Nya sarua syukurna atuh ujang. Ayo ayeuna mah urang paheuyeuh-heuyeuk leungeun sarta urang silih jungjungkeun dina jalan kahadean. Atuh ayeuna urang hubul heula layo naga suni. Nu saterusna urang pada siap siaga pikeun yang hareupan datangna si Tangkorak Hideung. Cek si Gelap bari neuteup ka Supala. Leres paman abdi nampi kana ajakan ti sarira paman. Jawab Supala terus ngatur-ngatur tugas pikeun ngubur layon naga suni. Kalayan piloba catur ku sarerea dilaksanakeun. Sabubarna ngubur layon naga suni terus Supala mere katerangan ka Citrasena. Ngeunaan jujutan genep jago. Sarta Citrasena dibere katerangan yen manehna hiji-hijina ahli waris ti Cibimbing anu muhit kanaga. Sangge sarerea silih hampura terus silih ucapkeun janji. Yen timini harita rek ngahiji deui pikeun yang hareupan si Tangkorak Hideung lamun kaluar. Sangge silih doakeun beral sarerea bubar. Supala jeung Mang Roda ngajugjug ka Ciborelang, ari si Gelap jeung Burhan ngajugjug ka Lemurna, kitu di Citrasena jeung si Jured rek ngajugjug ka Lemur Cihaur, pikeun nepungan anu jadi indungna sarta ngurus harta banana nu ditinggal mat jalil. Langit lenglang panon poe bengras pisan, tatangkalan jigenu cenghar. Manuk-manuk bala leger meuni recet di sarada ngajajapkeun genep jawara, nu rek mulang ka tempatna sewang-sewangan. Bumi alam geus tenang deui lantaran nu ngajadikeun bibit buit geus pinanggih paki. Jalma-jalma nu ngawariskeun musuh geus palastra, musuh warisan waktosna seep. Dongeng teh para mitra. Deui ka dieu para mitra musuh warisan aduh deui ka dieu. Mangga para wargi anu mulya nu sami-sami ngadamikeun acara ieu dina danet ieu mangjaya hapunten kasadayana. Atuh dongeng nu judulna musuh warisan deui ka dieu bae wilujeng kantun bae kasadayana. Mangga permios.